Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Jadi rahasia kamaripatan. Jadi orang besi hayang maripat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam tatadina kumaha kok dibere maripat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleun nu kadeuleu Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu. Ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu. Nah, iyalah supaya urang ulah hulul, supaya urang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ku ahlina. Anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong. Kumaha ngabohong? Ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahar jeruk. Aju kuna dicaritakeun we jeruk amis ya. Kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahar encan. Blaon kan. Kos urang Arab can pernah ngadahar kadu aju caritakeun kadu. Nunoh sok nyono kadu cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong. Atuh kieu dek ngabohong, aing dek ngabohongan sia bae pokona lah. Percaya Allah teu percaya Allah. Atuh urang mah ieu grup ngabohong ieu. Teu masalah. Atuh saya dek kieu teh dek atuh geus teh sama teh saya amat. Ceuk kieu uci mah cenah ngabohong. Atuh ulah didengekeun ku sia balik. Saya amat sih. Sabada urang namatkeun kitab Al-Maimuniyah Jurumiyah nyaritakeun tentang isyarah-isyarah ma'rifat. Urang kuari ngamimitian ngaji kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Rahasia pirang-pirang rahasia ilmu kama'rifatan jeung ebrehna sepirang-pirang cahaya ilahi ma'rifat kalawan karangan dikarangku Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jaili Al-Hasani Al-Husaini karangan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung. Aya syarat ngaji kitab ieu mah hiji kudu boga silsilah. Geus kitu bae ngaji kitab ieu mah. Jadi teu meunang macakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Hese kan. Jadi lamun teu boga silsilah mah cukup jadi pendengar. Teu bisa macakeun. Wah, cenah kitu amat kitu bae teh menti dituna. Sia mah rarese di bejaan teh sok ngotot. Sebab lamun jelema can boga silsilah berarti can ngambah. Jadi bejakeun kasaantero teu meunang wacakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Ngaji bae, salilana ngaji, pendengar. Sarua bae ji. Sia suka yang macakeun bae, yang jadi kiai burung. Ya kita baru model kita biasa diawali ku silsilah kan atau awalnya ya mah kitabna matan okos orang ngaji burdah teh lamun ngamalkeun syaratna 10
burdah amin tazakuri jironin widi salami mazad dadaman jaromin muplatin bidam ola ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli syaratna 10 hiji boga wudu 2 pernah ijazah ngaji katilu kudu itu dinazomkeun barna bar basit kaopat kudu ngarti kana hartina nomor kalimana kudu tawasul heula kanu boga kitu kitab burdah tawasul ka guru-guru loba jadi bacana kudu bari diuk atawa nangtung ulah bari ngedeng di salatna 10 we pokona mah teu beunang teu boga wudu orang mah eta jikos Quran we geus ti ditu na kitu sosok kajung otot sosok Muhammadiyah aja mah Muhammadiyah mah kamu Quran gitu kudu boga wudu beuki parah tah mah ahli sunnah mah tak kos kitu tak kudu boga wudu model kos manakib tafrijul khatir eta teh syaratna ti guru kudu boga wudu urang macakeun urang ngaji kudu boga wudu di Quran lain naon lain geus kitu bae lah aya manfaat tuturkeun kitab ieu ge teu meunang macakeun kitab ieu lamun urang encan boga silsilah thariqah urang sanajan kukumaha ge tetep kudu boga silsilah thariqah mu'tabarah jadi ieu kitab sulit urang geus bisa ge teu meunang macakeun ka batur ulah cenah deuk dibacakeun eta los masalah ngan ke tunggu mamala ulah main-main tapi kita bantu kajut teh dicitak deui ge sebab kajun hitut maca bae tuh anu tos ciuman maca bae raos-raos aki-aki ge geus rasa kos kitu mah itu jadi kudu boga silsilah thariqah karak meunang ngaji ieu geus urang kuari ulah mikiran macakeun urang ngaji bela langka kita bieu bae sebab naon nu boga silsilah na ge langka bisa tinggal bisa tetep ulah itu aju kudu boga wudu ji cenah urang teu boga wudu atuh bukan sah boga wudu ese ngaji kitab ieu aya garana kitab Sirul Asrar geus ngaran teu meunang diartikeun lamun diartikeun kudu memeh jadi ngarang memeh jadi ngaran mun geus jadi ngaran mah tukan alam atuh aya alam atuh kudu diartikeun mirna misalna ngaranna ieu saha ngaranna Mang Karim pan jelema nama teu mulya pan manana Karim teh mulya pan barang di manaan kurang wong kang mulya puguhnya nama teu mulya di mana ngaran kana salah ieu sanu ieu ngaranna Soleh duh tukang ngadug kotok Soleh bae atuh di manaan teh ngaran cing lamun ngaran di manaan atuh engke bal akur ngaran mah ngaran itu barang di manaan ye Dajjal maknun geus jelaskeun ya alamat teu meunang di manaan atuh ngaran jinganan ieu ngaranna saha ieu awewe Jamilah wong kang cantik barang di deuleu petot liang tinggal liang petot ieu mah lain masalah liang lain masalah petot di deuleu urang nanya Neng Jamilah saking pundi sira saking Brebes pantes pantes mangkana ireng sira
ireng-ireng kayak kereta api emang kok banyak yang nunggu atuh kereta api mah ireng banyak yang nunggu gitu nungguan ditumpahkan aju kabur aduh nah ulah di mana tuh wa mana'u limatadoh menang ulama ahli bilaga ngalarang ngamaknaan alam lantaran limatadoh jelas alam mah sakadar nyirian kana musamma geus atuh ngaran mengaran makna memakna beda geus lamun dek di ngaranan memeh jadi ngaran mun dek di manaan memeh jadi ngaran ieu mah ngaran be sirrul asrar geus ngaran memeh jadi ngaran dek di manaan mah enggak rahasia ing pirang-pirang rahasia artina asrar teh adalah ma'rifatullah wa rasuluh rahasia ilmu kamaripatan anu dibutuhkeun jeung dipika kahayang ku setiap manusia naluri manusia hayang meraih ilmu marifat teu saha sebab aya hiji kaindahan dina ilmu marifat mah aslina merdeka teh lain berkibarna sangsaka merah putih lain aslina merdeka teh lain urang cicing di negara nu merdeka lain aslina merdeka mah urang lepas tina urusan duniawi lepas tidinya urang teh bersanding jeung nu boga dunia Allah mere cahaya ilahi lepas tina urusan politik lepas tina urusan ekonomi lepas tina urusan budaya urang teh Allah doang merdeka ngaranna wah cenah kiai kos kitu mah nagara hancur anu ngurus sia mah dangkal pikiranna ulah sote ta'aluk sebab ta'aluk mah menikmati ai dunia mah jaya atuh jadi ciptakeun ku Gusti Allah kajen ku kumaha ge buktina urang aya urang teh pan bagian tina dunia awak urang aya cili aya irung aya dunia teh dunia aya langit bumi teh dunia urang teh ulah teh ta'alukna kana dunia urus lantaran Allah teh ngajadikeun khalifah inni ja'ilun fil ardi khalifah jang urusan dunia mantap diutus rasul raja diurus kunyana aya ta'aluk kana dunia teu aya khulafaur rasyidin urus dunia diatur strategina soal politik ekonomi jeung perbudayaan aya ta'aluknya teu aya kitu kene para aulia Allah ngurusan Umar bin Abdul Aziz teh jadi raja Imam Jamaluddin teh jadi raja di Beladiana Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja di Banten Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja aya ta'aluk kana dunia teu aya jadi ulah dangkal pikiranna Gus Dur teh baheula di wali-wali setelah maot nyata kawalianana jadi raja nyana ai Gus Dur nu jadi raja jadi wali ai ente teh jadi RT acan teh jadi wali eta teh belon eta san belon coba eta nu belon teh saya teh nu kos kitu batur jadi raja jadi wali mentak euy cenah aing mah anti jadi RT aing mah anti jadi bupati salah jadi bupati masalah jadi gubernur masalah jadi presiden masalah ulah sote ta'alukna lamun ta'aluk berarti menikmati ke jeung eta nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah geus urang lamun deuk maot teh mah ta'aluk ketika malakal maut datang Assalamualaikum salam Habib Rozak yes ada apa juga Habib Rozak institusi siapa saya malakal maut wah mau nyabut nyawa saya ya jangan dulu dong cek malakal maut emang kenapa istri saya masih muda pengen nambah lagi yang denok eta ta'aluk ngaranna ka situ mal beres eta ka situ ngadongan segala yang 14 miliar segala naon
Aduh, yang bonus segala nu denok segala. Wah, tuh beres tuh kos gitu. Cek Habib Rozak gua mah pengen ngedoa doang terkasihkan lama lu. Waduh, bela diri deh. Nah, tapi lamun urang gua taluk saya, abdi malakal maut rek naik nyebut nyawa. Atuh mangga bae. Emang udah onjeng malakal maut teu berat gitu kok mobil. Sapira mobil. Nu mantak gunta-ganti mobil teh teu dikeramatkeun ieu teh artina di hate. Lamun di hate mah dikeramatkeun diminyak bisikan ku kula. Batur teu meunang numpakan eta ngaranna cinta dunia. Ieu mah pek bae mah. Sahan wah hayang pek bae tah. Bisi nek dijual elos asal gantian bae. Tuh. Dijual mah ulah itu cinta dunia lain cinta dunia aya urusan. Ongkos pamajikan abong-abong dunia ditumpakan ku batur diloloskeun ulah. Eta mah pan milik urang. Aya urusan tah tuh. Ulah sembarangan, mang. Mamang dunia pamajikan mamang dunia. Kula ngasan ka pamajikan mamang lah. Ya tu ulah. Be mamang cinta dunianya. Cinta yang cinta dunia mah mun teu cinta dunia atuh pamajikan mamang ku kula ditumpakan. Atulah los betul sama tuh. Tungtung nama jadi wali lain pamajikan reuneuh ku batur. Atuh aya aturanana tetep. Abong-abong urang teh cinta dunia jadi bikeunana lain kitu. Urang titah jadi khalifah urus. Ulah sote ta'alluqna. Nah, jipan cenah hese amat atuh saha nu bisa jadi hese babae hese teh mah kos kitu mentok jadi wali ge hese teh kos kitu. Matak suuzon bae ka Kiai Sugi suudun deh lain wali teh mah Kiai Sugi. Suuzon. Je manya Kiai jadi raja baheula loba ka Gus Dur lain wali. Lain Gus Dur mah manya wali jadi presiden suuzon sia. Je Gus Dur di lain-lain emang kumaha gitu. Weh, ulah sembarangan. Tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho. Tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan. Ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge. Atlas aya merekan Atlas. BHS aya merekan BHS. Gajah Depa aya merekan. Je kurang diganti merekna Gajah Picen ganti ku merek BHS. Kadeulekan ku batur ge himeng. Cek batur teh isi BHS biasana lain ini mah kos jah kesakannya ho aing mah Gajah duduk tapi merekna BHS aing ta anu edan apa nu make ieu asal aing wani taruh ieu mah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel lain asana kajen gua kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeuli geus nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang make merek Lexus haye jelema di tol gua sok neulekeun we Avanza tapi merekna Lexus gua bingung iban ieu Avanza Lexus leutik amat sih merekan ku nyana Lexus aya di dinya tah menang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayangna ka Lexus beureunanan najunyana meuli eta tatu sasar lain mah lain bae kajen di merekan Lexus atuh lain bae kajen teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain bae kitu kajen teuing di merekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus nyaho ka BHS mah moal kasaliru ieu ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajen kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel nu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajen ku BHS tah mah kajen tapi merekna ya Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajen kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae
itu bisa di non di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan itu bisa mendak ayah Habib digendeng ku Habib duaan ajunya nu digandeng na peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teh dititah teu naon ge ulah hadarat marhaba nya di dinya aju geus beres urang datang kadinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majlub kiai teh podol sero manya majlub teu leumpangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya maju bau ka duit ieu loba Habib sih ada tah besi ka imah ente ka ustaz tinggalkeun mun wani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia ulah mual kaliru majub ai asri majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang dan tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali sumungkonon gue wali mah majub teh jajaba itu kang dan tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majub jabub tungtungna duit eta beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan ahwal ge ulama majuban edan beneran meureun lain majub mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos sakeu Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah boh hebat jasa beh sorban ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain ulama ke jubah mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui tuh ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamaripatan jadi urang besi hayang marifat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah wallahu alam tatadina kumaha ko dibere marifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae ketika neuleuh nu kadeuleuh Allah ketika ngadenge nu kadenge Allah eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu hese ngabahasakeunana engkena besi hulul teh kumaha Allah teh aya di awak urang hulul murtad sia urang deuleuh gunung nu kadeuleuhna teh eta teh Allah berarti Allah teh gunung hulul ngaranna murtad sia ngan eueuh deui bahasa mantap kudu diajikeun lamun urang maca buku bae maca kitab bae bisa hulul ieu lah nu dikhawatirkeun sebab naon sebab di diri urang teh aya Allahan atuh Allah teh aya di diri urang neangan Allah mah di diri urang bae atuh berarti aya Allah di diri urang aya Allah mah ngancik atuh Allah di diri urang nya atuh bakawadahan Allah di diri urang bener atuh hulul ngaranna hulul teh menggon atuh murtad sia geus kumaha atuh cenah kieu yang mah puyeng emang ngaji puyeng Gus gimana ngaji puyeng iyalah supaya urang ulah hulul supaya urang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syah Abdul Qadir ku ahlina anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong kumaha ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahal jeruk aju kuna dicaritakeun we jeruk amis ya kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahal encan blaon kan kos urang Arab can pernah ngadahal kadu aju caritakeun kadu ngunoh sok nyono kadu cenah bohong kan ngaranna iki sarua nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong atuh kieu deuk ngabohong aing deuk ngabohongan sia bae pokona lah percaya Allah atuh urang mah ieu grup ngabohong ieu gak masalah
Atuh saya dek dek kieu teh dek atuh geus teh sama teh amat. Cek dia kieu uci mah cenah mah ngabohong atuh ulah didengekeun ku sia balik. Saya amat sih. Ieu kita bese. Ngaji jurumia mah babari kadele kaotakan. Ngaji alfiah kadele kaotakan. Ngaji samsiah kadele kaotakan. Mukhtalitot. Urang keur carita qodiah mukhtalitot. Gampang tuh bagus gitu mah. Kadele kaotakan. Jamul jawame dikumis teman-teman. Kadele kaotakan. Tapi marifat papan teu kadele. Teu kadele aya di relung-relung hati. Ya Allah ya Rabbi. Ieu nu hese ge. Tapi kanyahoan jelema nu marifat bakal kanyahoan ku nu marifat deui. Sebab ngabangsa nyana hansip jeung hansip. Ngabangsa. Ha, ieu nu bakal dicaritakeun. Rahasia kamakrifatan aya dina kitab ieu. Beuh, pokona mah urang geus ngaji ieu jadi wali kabeh. Diaminan ge moal. Atuh sanu nyaho. Ya itu rahasia Allah. Lamun Harun Ar-Rasyid seorang raja jadi wali. Lamun eta itu garong begal ngabegal Tuhan Sabdul Qadir jadi wali. Ih. Aneh begal jadi wali. Tuh komo urang teu jadi raja teu jadi begal. Ya begal lain, raja lain, wali lain. Kudu bari nyantai ngaji ilmu kawalian mah. Naon sebab hese teh maksudna kumaha supaya tercerna. Sebab hese henteu maksud seserian tapi eta seri sorangan urang. Jadi berarti kan edan. Atuh jadi wali emang urang ngahajar henteu. Henteu ngahajar jadi wali teh, jadi wali sorangan. Ya teh rahasia Allah. Alumun Allah geus endek mere nur ilahi kamaripatan ka hiji hambana tuh babarieun Allah mah. Je emang kumaha gitu. Sarua jeung endek ngaislamkeun hamba Allah. Tatadina tokoh Kristen di urang aya. Tokoh Kristen saha coba hayo anu putih bukna. Ya. Nu putih bukna teh anu kumungna wah Kristen pohara misionarisnya na teh di Indonesia ieu di Indonesia. Ayo saha? Hah? Siap kos tu pinter tapi bodoh. Kos tu bakal nyaho tapi henteu. Ayo coba ayo. Saha? Anu bukna putih sok make batik gitu lepisi tokoh Golkar baheula. Woi pohara jasa terus nyana memulangkeun dana-dana tipatikan asup Islam kawinlah jeung seorang wanita kemudian akhir hayatna kadenge ku kabehan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bingung kabehan hidayah datang saha coba yo ih Sudomo sia mah kosu pinter tapi bodoh kosu nyarah mah tapi henteu poho cenah kiai geus dihampura ku aing aya bohong. Loba hidayah mahal kan. Sudomo boh lain lalagan masjid kita dijadikan gereja. Bangun gereja. Sudomo lain lalagan. Utusan tipatikan ka dia misionaris lain lalagan. Berhasillah Sudomo. Tetapi nyana ngadengekeun ceramah ngadengekeun petua ti saha baheula anu jadi mui kolot urang seberang aya di urang saha profesor saha hah almarhum baheula anu tenar bukuna ge loba sa Hamka tah rada deres tah sia rada jawaban tah deres sakitu mah sabab masuk Islam na ngadengekeun ceramah seorang kiai kemudian nyana ngadeketan Hamka
terus ngobrolnya najeng Hamka satu kedua di Sekebumi aya seorang kiai ialah gurukula di Ciberem angsa dili ngobrolnya na tiga di Garut ngobrol deh jeung seorang pakar hidayah datang di kumaha tuh Masya Allah nyulusup ka jero aten asup Islam terus koleksi kiai koleksi ceramah gitu kiai anu asup ke jero hate kunyana diabadikeun ye hidayah asup deuk kumaha geus puguh eta kamari ieu kemudian kuari eta Paulus asup Islam Benediktus asup Islam deui itu hidayah mahal sanunya jangan diangkat jadi wali sebab nung Islam kena nage wali coba eta nah ieu keur carita urang ulah leutik hate lamun ku Allah geus dibere cahaya ilahi set ka jero hate urang aya kaindahan neule dunia teh okos cai di daun tales eta mah rahasia pribadi mangga bae percaya deuk teu sabodo seakan-akan dunia hina di benak hati seseorang anu geus aya cahaya ilahi ngan nyana tuh biasa beda kumaha tuh jata rahasia hese nyaritakeunana di dieu lah di benak hati terus makin ka ditu makin ekstrim tengah aja sebab naon dorongan daripada batinnya na sabodo teuing deuk percaya deuk teu kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala henteu dibuat-buatnya nama kos kituna lantaran aya di jero hatena urang mah sakali ceramah saudara-saudara hati-hati dengan pemerintah kita sebab pemerintah kita ini bok-bok awas ya jahat pemerintah kita toel ku bupati bere duit saudara-saudara kalau tidak ada bupati bagaimana ini negara kita itu kipudoli blon cikemeh mah ceramah kadege kurang pohara barang ditoel lain deui Habib Roza ke pendopo unggal minggu cak Habib Roza saya mau ke sono juga mau zikir tai podol zikir nggak ada masalah sih tuh kan nah iya itu rahasia tapi wali lain kos gitu sekali haram sekali halal tidituna halal jadi haram jadi halal kalau lama sampai 2 poe 3 poe kuat lantaran diberi kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar ge teu kuat komo si eta mah atuh lamun saur teu nambah atuh moal kuat puasa sakumaha tali puasa biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat kabeneran harita mah puasa teh sahur nangan sapiring berangna Masya Allah rep hudang zohor beres teh sunah acan rep deui hudang asar ge geus dek di ka magrib tas asar ge masih puasa naon gitu masih sare keneh hudang magrib pamajikan ge barang kadinya teh atuh kos ge 2 puasa sataun ge kuat cak pamajikan ulah bomong atuh naon yang puasa cenah segala boh ya bantu jauh kaler kidul daripada bentak aju nonton TV mendingan HS bae hebat ingat dalil lah macam pamajikan majikan nyahoan bener aduh jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah kos nu dah kitu keneh nginum Masya Allah kalau ma'abaw maka samang-samang samung pang yan nas ayan tahu anil wisol
Itah dari maka cegahyan nas kabeh saking wisol wa salabihim yauman summa yauman maka ngawisol ya Kangjeng Nabi kalawan nas ing sadina kari-kari sadina Sumaraul hilal kari-kari ningalian nasing hilal pakola maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah lau ta'akharal hilalul lazidtukum lamun narima ngayapa hilal maka yakti muhing suning sira kabeh kalmunakililahum kaya kalmunakili kaya kang ngawarah kalau kadue emas Ina abau ayan tahu waktu narima kacegahyan nas ingin tah narima kacegahyan nas waktu mumpang ya nas ingin tah narima kacegah Kangjeng Nabi ngahaja coba hayu sia kuatan teu misalkeun barang neuleuh hilal baru ngah sahabat ngah buka tuh kajahoan sakangjeng Nabi lamun hilal tambahan deui ku kaula tambahan deui wisol teh maksudna ngawarah ulah sok mubi salat puasa biasa bae sih puasa biasa bae jadi ahli syariat mah puasa syariat bae lamun geus di luar syariat kakarak lain deui tapi kan make perasaan di luar syariat eta geus kudu boga rasa lantaran dina masalah di luar syariat mah bakal moal kaharti sebab dahar teh ngan sakadar darurat di luar syariat mah dahar teh ya diperbolehkeun tapi ketika darurat kadaruratan teh atuh kapan aya hadis ti Kangjeng Nabi ad-daruratu tubihul mahzurat di satu dahar ge jang sakadar ngalempengkeun tulang tonggong doang sakumaha urang dahareun aya ge bangke Nei bangke menang di dahar sote lain haju dinikmati tapi yang sakadar bisa nangtung doang lempang ke mana orang bakal lempang gitu kene ahli hakikat jengke nya nama dahar nate ketiga darurat geus ka daruratan anak cukup jang sakadar nanjeurkeun tulang tonggong hungkul jatuh hayangan nya nama dahar ayo urang mah pandi cita-cita ke isuk-isuk ieu urang dahar di mana ke sore di mana deh ke isuk di mana boh eta planning dahar pohara jas panari ali Allah mah di jadwal teh kieu sabada subuh boga wiridan datang ka jam 7 langsung tidinya mandi terus wudu salat duha terus baca Quran datang ke jam 10 di jam 10 tidinya langsung mun boga santri magahan datang ke setengah 12 tidinya langsung istirahat sarep hungkul kae lulah jang peuting udang lohor Izhor terus wiridan deui datang ka jam 3 terus salat asar mantap salat asar wiridan deui datang ka magrib tas di magrib terus wiridan deui datang ka isya wiridan datang ka jam 12 istirahat daharna aya sia ya daharna di jadwal wirid Masya Allah kan kenapa lu jadwal daharan sih ketika manehanana lapar kakarak iraha laparna bae iraha laparna manehana geus sape-sapeting lapar karak dirinya dahar ge teu kudu loba-loba
aya tanaga setik cukup da 3 huap bae cukup da 5 huap bae geus sakitu saha nu bisa kitu lamun lain ahli zuhud nu sok tapa di luhur gunung sok tapa di leuweung aya urang ge tapa teh di kuburan maksudna supaya keris raragagan masa tapa sih ka dunia keneh tapa supaya aya nu kaluar pakong nomor sabaraha tuh kan baheula mah wah we si eta teu kakentong kos kitu jadi ibadah teh geus kabeh waktu teh pake ibadah ulah aya goplas sadetik oge ka Gusti Allah mal bisa lamun teu make perasaan nikmat sebab ngeunaheun urang kuari mah cinta ka kabogo urang nu ngaran Sarwiti beuh barang urang inget bae geus poho dahar poho nginum masyaallah ngadenge ngaranna bae jadi kasegeran komo lamun haju datang surat ti kabogo masyaallah eta surat dibaca deui Quran eleh Quran waduh dibaca ditutup ditenden dihandapkeun baju di lemari dikunci keluar ti kamar can kebal asup deui haju dibuka deui bahkan diminyak misikan abo budak sakumaha jimat buatan kiai eta surat nu teu kuatna eta sanjunganana masyaallah di hatiku ada kumis belahlah dadaku ya Allah jika engkau tidak percaya eta bahasa eta tidak ada laki-laki lain yang menghampiri di hatiku ketika aku mendengar suaramu sejuk hatiku aduh masya Allah sebagaimana engkau memandang diriku kita sudah menyatu disatukan oleh yang maha kuasa iya karim ada cinta itu masya Allah malam tak dapat tidur siang tak dapat makan ya Allah ya Rabb barang ditanya emang kunaon atuh tridei gunung yang tinggikan kudaki lautan yang dalamkan ku seberangi Roma Irama tamah aduh muttafaqun alaih wallahu alam bissawab ngaji jeung anu naon ngaran-ngaranna mabok cinta kos kitu kolot-kolot ge masyaallah ngadoa ge make cintanya wal anbiya'u yubashshirunahu lan utai pirang-pirang nabi ku ngabubungah ya anbiya inggong bil solil abadi kalawan tepung kang bangsa lawas Maqala Allah Ta'ala kaya oleh ngadaw saballah ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa lan beci kapamangkono mangkono wong apa nek rafiqon kakancanan pamalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati magati sapamanika orana tepung yaman kalau niki ilmu hakikat maka orangana ya maniku kang ruing dalam hakikat walau qara alfin minal kutubi lan sanajan maca ya wong ing 1000 kang tetap saking kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah kalawan sakira orata kaya man mari kang bangsa ruh jelema nu ibadah ka Gusti ngawungkulkeun ibadah poho kana dunia ningali dunia telir teu beda jeung neuleuh bangke ad-dunya jifa ngomong doang
ngomong doang dunia jipah tebak nganasehatan batur orang nama kudu disumbang berarti ngaku murid ngawilah murid ieu mah sugih ieu mah gagah ieu mah susah eta kiai neraka eta kos kitu lain masyaallah bae ketika ibadah anu mantap ka Gusti Allah geus teu kageing-geing urusan dunia hirup di dunia tapi geus embung kana dunia model kan hirup teh urang teh sakasur jeung awewe jeung pamajikan tapi geus tilok di toel tanyakeun coba kunaon eta tilok di toel lantaran dongkrakna itu malah tasawuf impoten ngaranna. Ieu mah embung teu hayang. Engke bakal akur antara lalaki jeung awewe perasaan teh pada manusia. Adapun lain-lain mah teu bahkan kadeuleu engke gerak tingkah manusia teh di luar tingalian nu biasa kadeleuna nama kiai horenganan bajingan kadeleuna nama tukang karung horeng monyet beda eueuh buntutan geus kadeleuna nama jelema horeng buaya darat ayelah kok bisa gitu Allah merel kaleuwihan ku geus bening-bening na kolbu ruh kembali ke asli nah lain kembali ke aslianana teu kahalangan ku tobeat perwatakan nu aya di manusia mata watakna neuleu indah resep cili berwatak ngadenge nu merdu irung berwatak ngambe nu seungit letah berwatak mun ngarasa nu lada dan lain-lain sebagainya eta tasawub tilain wa imtihan dodot cocoba ketika rohan wauhan ka Gusti Allah di alam arwah kuari dibere baju bentukna jasad di jasad teh aya perwatakan sedengkeun Allah teh summa khalaqtu kulla syai'in kaula ngadamal kana setiap perkara wa kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ka anjeun ngagerokeun urang teh begitu keluar neuleu mobil karimun teh ngagerokeun hei pendi sini neuleu deui apaan saja kapan saya ka dieu kaula teh mobil terbaru begitu datang deui Innova apaan samaweuna naonan ieu bae Innova teu boga duit jual imah kullu syai'in yad'u ngajakan ka urang aya awewe bahenol nerkom ngajakan nih saya adalah janda bengsrat janda herang saya ibarat mobil mah belum punya muatan sini pendi kulo ini atuh geus atuh kabeh ge ngajakan sanajan kumaha bae oge urang manggi sangu-sangu ngajakan ka dieu urang manggi cai-cai ngajakan ka dieu urang manggi jas-jas ge ngajakan ka dieu manggi kendaraan kabeh ngajakan tina ajakan eta teh urang dicoba
jairoh mawauna ka Allah lain kanu kitu. Ketika orang eleh dicoba kuno kitu, selama orang eleh, orang tawajuhna lain ka Allah ka eta. Selama orang lain ka Allah, tawajuhna ka eta. Tuh. Mentek cek Allah, itamata anjeun kumpul karena perkara anu anjeun kaajak ku eta perkara selama anjeun babarengan jeung eta perkara kulana eueuh tinggal sabaraha jam selama sapoe sapeting nu Allah anu qalbu urang hitung bira kurang hitung kamana loyogna urang kamana loyogna urang qalbu urang kamana coba nah dicoba ku Gusti Allah teh. Tapi ketika orang secara spesifik ka Gusti Allah melalui tuntunan guru langsung ibadah ka Allah, zikir wirid dan lain-lain sebagainya. Mulai geus eta mah urusan kharid kos kitu mah aya bae tapi urang teu hayang teu kabita. Maka lempeng ka Allah. Nyan teu kaganggu diri urang jam sabaraha bae aing ka Allah bae. Kulantaran terus bae ka Allah, gila urang dalam dunia teh gila. Leuwih gila tibatan comberan. Leuwih gila batan bangke. Gila we teu hayang. Sebab di kalbu urang nangis ka Allah. Nikmat. Maka Allah bakal merepang bubungah ngarana karomah. Hei Pendi, mana hayang ka Mekah? Hayang. Ndek hiber ka Mekahna atawa Baitullah Mekahna dideketkeun. Nyanggakeun Nabi maka Gusti mangga ndek kumaha bae oge. Sok geura hiber. Hiber langsung set aya nu nembak tet pae. Ragam. Pajar manuk gereja. Yes, apa paeh bae geus dah pokona. Habib Razak hayang ka Mekah. Ieu atuh saha nu embung. Dideketkeun Mekahna atawa hiber. Abdi mah hiber bae. Sok, datang angin topan. Set, diragakeun di Mekah paeh. Ternyata Maha Kawasa Allah ngadeketkeun Mekah, ngadeketkeun Madinah salengkah. Salengkah disebut ilmu toy. Dunia nu aing cek Allah, langit dan nyen aing, bumi dan nyen aing. Bis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Bahaya sia lamun salah ngahartikeun oh di langit aya pangeran, di bumi aya pangeran. Dua sia pangeran. Lain kitu. Di langit aya nu ngurusan ngaranna pangeran Allah, bumi ge nu ngurusan eta keneh pangeran. Oh, jadi diurus. Baina sama wal ardi urang, diurusan ku Gusti Allah. Palu nu aing, sia nu aing, ku aing dihirupan ku aing, dirizkian ku aing, ketika ku aing dipaehan dirusak kumaha aing bae. Ya tuluh Allah, deuk merontak ka saha? Deuk minta tulung ka saha? Hayu. Hayu minta tulung ku sia. Jenu aing dijadikeun ge ku aing. Ya ayo. Bahas ku sia ku ilmu geofisika. Ayo bahas, ayo segala sesar lah segala naon. No aing. Tah, Maha Kawasa Allah, Maha Kawasa. Atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set, atuh kecil tah mah dirusak sakitu. Babarieun Allah mah, deuk maehan jelema, ribuan jelema sadetik pencet brak. Babari. Urang wali diangkat jadi wali, ya tuh bisa sadetik bisa jadi wali, masya Allah. Dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae. Atuh ku Allah beuntak. Makin luhur, makin rempan, lain makin tenang. Makin luhur, makin rempan. Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul. Rada sieun begitu dek menghadapi Firaun, cek Gusti Allah la takhafa innani ma'akum
sieun anjeun hei Musa Harun ayo bareng anjeun. Tapi ketika Kangjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai faujasa fi nafsihi khifata Musa kunaon teu kaget Kangjeng Nabi Musa padahal geus dibere la takhofa ulah sieun maneh Musa innani ana ma'akum tapi begitu etap tambang jadi orai aya ngageter Kangjeng Nabi Musa manusiawi kurang kumaha eta Kangjeng Nabi Musa oh makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati tanya Kangjeng Nabi Musa eta kumaha bisa ngageter gitu rempan besi dicoplokeun ku Gusti Allah besi salah diri teh tuh jadi makin luhur teh makin rempan ieu lain barang ditanya teh mama bade salat mama geus ngahakekan tara salat tuh mama teu salat tuh tau mah kelas tering salat keneh mah tuh mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim masyaallah mama mah puasa tara salat henteu komo ngazakat berat ieu mah mama kudu asupeun ka sumur pareum dicor makin luhur makin rempan besi dicabut ketika seorang manusia ibadah ka Gusti Allah jadi wali dibere karomah apakah manehanna ceri Gusti besi pajarkeun eta maksud abdi sanes ulah cabut karomah abdi mah teu haya ya haji ini mah lain tojos ku sia make jarum karung hayo getihan bayar ku aing sia je aing geus ngadahal pelor sabaraha pabrik beak pelor tuh datang ka bengkel sapeda ceurik pelor kandas beak ku aing kabeh deleg-legan ayo geura tusuk ku sia begitu ditusuk potong jarum potong siapa dulu ini aing atuh ta eta mah pinarakaeun mah Gusti teh neraka tamah jelema dibere karomah mah lain gitu isi ketika hujan gede kemudian haju teu kahujanan nya mah ngadoa ya Allah ya Rabb abdi mah biasakeun bae kahujanan bae ulah datang ka di beda-beda isin abdi mah besi ke batur nyarahoeun cukup Gusti bae nu nyaho urang mah lain kitu pan ngadoa ya Allah ya Rabbi bedakeun abdi tilu sejen batur kahujanan jibreg abdi mah ulah abeh kadeuleu kawalian abdi beda begitu teu kahujanannya ternyata sia mah harandap keneh aing tuh deuleu tuh pun mengaji bisa teu kahujanan make payung aduh karomah make payung keneh ibadah pohara luar biasa nah geus bisa ngobrol ku ari mah jeung tangkal kayu bisa ngobrol jeung jukut bisa ngobrol jeung hewan-hewan ya Allah ya Rabb andai bisa andai teu dibere masalah tadi dinya wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah Kangjeng Nabi mi'raj ka luhur kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Idris itu geus aya di alam arwah Kangjeng Nabi di alam mulki kaparangi jeung para nabi-nabi. Jadi eueuh masalah di alam hakikat maka parangi jeung kos itu biasa. Mantak lamun urang keur wiridan aju anu ngetrok-ngetrok lawang biasa. Engke asup ka jero aju rewigan bongna biasa. Biasa. Kumaha bangsana? Lamun memang bangsa-bangsa wali daratang nage arwah-arwah kudsiyah atuh biasa tambah para wali daratang ke belah dieuna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam Haji Pendi ge pernah kedatangan bangsa nu ruwag rewig emang bangsana itu kunti anak awewena nyana kunti anak lalakina kabangi biasa saderajat kumaha derajat yusyahidul arwahal qudsiyah wa ya'rifun nabiyahu Muhammadan kapanggih jeung Kangjeng Nabi wauh jeung Kangjeng Nabi ketika urang ngabahas kos kitu dipermasalahkeun lamun lain dina keur ngabahas hakikat
menang. Nah, payantikum min hayati ila bidayati. Kanjeng Nabi nyarios. Ti nihayah tepi ka bidayahan wal anbiya'u yubasyiruna. Nabi bakal para nabi bakal ngabubung. Caritaan-caritaan Imam Syafi'i masyaallah anjeunna jadi kutub dina autad. Kutub nomor kahiji-hiji, kutub 2 Imam Mani belah dunia teh melalui galis khotulis siwa ka dieu aya nu ngurusan wali ka dieu aya deui mukhtar 3 jadi bagi 3 wali teh aya deui autad 4 wali teh jadi ieu dunia dibelah 4 tah nu ngurusan saurang aya deui wali abdal iyalah wali abdal wali rijalul ghaib wali abdal 7 nah terus rijalul ghaib nuqobanu jaba uropa asaib dan lain sebagainya aya hitungan-hitungan. Jadi ketika diangkat jadi kutub bakal nempo ka arwah-arwah bawahanana ka Imam Mani ka Muhtar ka rijalul ghaib ka autad ka terus ka deuleu jadi nyahong ke si anu pangkatna anu diwali teh si anu pangkatna alun si anu kajen teh ngaku-ngaku wali jadi tempo nya coba di alam eta jaeueus eta mah kok ngaku-ngaku wali sih? Katempo ku bati. Dah, kos gitulah. Kabagol Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa. Tah lamun deuk babaturan jeung nu kitu. Nginahin babaturan jeung nu kitu mah lantaran tilok menta, tilok hayang diberkata. Tilok hayang naon berat. Urang kadatangan ku guru teh sakali bungah 2 kali rada teu pati bungah katilu kali mah embung kadatangan. Sebab naon berat perasaan ya guru datang deui kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui kedua ngabangun majlis bebeja deui pan ieu murid kakara geleng-oleng didatangan deui ku guru coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis ieu mama kudu dirantai nu kos kieu mama kudu dirantai nu kos kieu bebeja ngembangkeun agama hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan tah jadi berat mungkin. Begitu datang guru cenah bade silaturahim. Hapunten wartoskeun teu aya gitu. Coba eta lamun geus embung ka pagi jeung guru. Deuk kumaha? Sebab guru syariat mah berat. Lamun kadatangan guru hakikat masyaallah bunga. Sebab naon menta teu hayang. Dilok didatangan ge jana dahar cemi. Lain cara si eta. Dahar teh bau masyaallah ngamerkat deh pan naon nu aya di bawah ka ditempokeun wah iya ya bajinganan ieu mah pasti ayo halibat ieu dibere enten ulah kan hampang ngeunah aju nya ngadoana tilok panjang ngadoana ngadoa barebet hizib dibaca hizib 2 hizib ahian syorohian wah dibaca kabeh sakumaha perang angel ngadoan aja. Sebab lamun pendek geletik amplop. Panjang mah rada gede. Ka amplop deui. Wali mah tilok panjang. Mudah-mudahan aya isian pondok insyaallah. Udah beres. Pancan ngadoa ai tadi. Ceuli teh dipasang musia. Teu kudu ngadoa make bahasa Arab. Make bahasa Sunda bae. Ngan aya urang Jawa lah sok Sundaan bade ka mana? Emang gimana ya? Oh abdi ti terep. Haju ayeuna ngalih ka endoyong. Tilok. Aduh tilok kajahoan walimah. Sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya Allah ya keur leumpang keneh ge. Murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti. Atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti. Geus teh kudu Allahumma Allahumma sholli sholli. Eta mah ngaji qiraat atuh kos itu. Asal itu bagus. Wa hasuna ulaika rafiqa hampang. Masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naon. Nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing. Anu ji eta mah aing. Itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah qalbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan
jadi urang ngaganggu ka urang teh 4 perkara ketika 4 perkara eta lempeng ka Gusti Allah Masya Allah kari di sahaja lemah anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyaeun dina urusan hakikat mah nyaho kajian dibetek-betekkeun ge moal bisa moal bisa kajian disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeulean bae ja buta matana ieu jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae jelema nu buta kajian teh disingkapkeun ge atuh teu kadeulean tah ieu buta mata teh moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah dek mana lu lain tajalli Allah ketika orang gerak aya kudrat iradat Allah aya kekuatan Allah atau aya Allahan di diri orang jadi Allah keur tajalli di diri orang Allah keur diuk tajalli Allah dina diri orang keur diuk urang leumpang Allah tajalli dina keur leumpang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku kodo nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kejadian palu dirusak mun henteu aya tulisanana di kodo Allah ilmullah bigi kitu ilmullah kitu bikulli ma sayadri fil kaun karena sagala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mawjudat mungkinat geus aya tulisanana mantak wali nempo terjadi wali nempo bakal terjadi ngan menang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema. Nah, eta teh per hari urang macaan buku Ihya, bacaan kitab Ihya, bacaan kitab Hikam, bacaan kitab Minhajul Abidin, bacaan berbagai kitab buku-buku teu rame wali mah macaan teh wake. We ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah. Naon nu terjadi di bacaan ku nya seuri nya mah. Kejadian Palu gitu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya sebenarnya nyana mah seuri teh horeng geus aya di kodona keur maca buku kan lamun maca buku keur rame teh akan seuri urang ge urang maca buku teh perang weh masyaallah teh percintaan weh senyum-senyum kan urang bacaan buku baca buku Rusdi maca buku percintaan seri urang maca buku naon karangaranna action masyaallah baca urang buku-buku ketika rame dibaca ketika rame kan urang ge cerik kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wah baca kerame banyak waduh lo baca sanu modar cek teh ngomong lagi geus kira-kira wararae seseurian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seseurian nyana nu mantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh male bejaan male bejaan aya anu keur nge-SMS bae ditutup tak warita sia jerai ganyawan tutup ku sia nah ganyawan dibuka hakikat eta kos kitu. Nah, lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf, buku tarekat, buku tasawuf, bahkan buku hakikat walau qara alfin minal kutub. Sanajan ente maca sejuta kitab encan datang kana rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang ajeun kumaha. Bacaan ku ente kitab, bacaan ku ente buku Minhajul Abidin, bacaan Minhajul Abidin, Hikam baca, Ihya dibaca, cuman dibaca doang, atuh engkena ceramah. Saudara-saudara, bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa, harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa.
Sial jasa. Sakitu kedah satna ge inget keneh bae. Atupan kotok doang untuk beki ka duit madak. Waktu sasa ge beuki ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ka aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deh kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh tapi perasaan hina dunia. Nanaonna teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti kana. Ka mana bae tak. Uni pake kasihin, uni pake kareampan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca kuen teh hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. 1 juta kitab bacaan kuen teh. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ieu Junaidil Baghdadi, ieu Siri Sikti, ieu Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ieu Tun Syabdul Qadir, ieu Ibnu Hasan Sazili, ieu Imam Abdus Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat bacaan kos gitu moal. Sebab naon? Kudu praktek ieu mah ilmu. Praktek mulai nyaetikeun sare di peuting. Cukup be 7 jam sapeut. Oh, loba teuing. Tuh, sia ge nu sok 7 jam. Oh, bae tuh. Berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua. Ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu. Nyahonya lagi. Bawa peuting teh ulah loba sare. Tapi praktekna kumaha? Pan orang mangkonon. Masya Allah. Baca Quran teh atuh ulah datang ka teu tamat 2 tahun mah. Nya ge keraden boh deui bae. Boh mah nya pugunya ge tilok. Praktekeun urang guari mah ulah dibaca doang ta Quran. Praktekeun guari mah tah. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek kuari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya, Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya, Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqwa. Urusan nu hirup, selama hirup Allah bakal nu mere. Eueuh hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah yakinkeun Allah nu ngurus. Geus teu kudu usaha. Waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat. Sia geus mah ngaji syariat mah geus capek, geus usolina ge panjang ke. Ih. Atuh cenah kiai, atuh cenah mah geus ulah ngarekat. Torekat mah deuk ninggalkeun eta. Siap. Sageus teh siap. Siap perintah guru. Ulah ngadalil, dalil mah syariat teh. Ketika orang main dalil atuh bahsul masail. Dihareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil. Sebab keur ngurusan ruh. Ruh teh supaya ulah terbawa nafsu, ulah ngadalil. Jelas salah ieu teh menurut syariat mah, ulah nyalahkeun ka guru. Eta hese na ngaji tarekat teh kos sami'na wa ata'na. Batur mah jam 12 azan teh tidak ka masjidnya nama lain, tidak ka pasar ieu mah anu. Mun ngomong kieu bae, pan ieu zuhur batal. Aja eta kumaha? Geus teu kudu kok laksanakeun. Pan cenah kos kitu, eureun sia tarekat. Eureun. Sia mah geus lain ahli tarekat geus jang bagian sia tarekat ge syariat bae, syariat ge sia mah ampeg melulu. Hese. Sudangkeun jam 12. Sudang. Yuk, babarengan jeung mama ka mana? Zarah, kayak mama balik sia mah di dinya. Mama kira-kira, ieu cenah ngira-ngira. Tawa sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo. Tah lamun geus kos kitu tah, geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jeung moal nyoba kitu buruna lamun mimitina encan diperjalankeun. Ieu teh dibere heula, ieu kuari bagian nyorangan. Ulah kholwah bae teh dihareupeun aing bebeja kholwah bae farenganan make kenek. Sa kenek na pamajikan. Aing teh kholwah ieu, sia cicing di dieu jadi kenek. Cek pemajikan aja, hajar norekat ish mah. Cicing sia di dieu aing keur zikir ieu. Cek pemajikan eureun kan norekat na ka. Emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh.
hese da loreng atuh dicoba ku guruna hayang nyaho eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kumaha kos kitu mah tah masih kena tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama ka mama neuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya be pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teu ya pengalaman dia ulah make cincin anyar bagus hebat cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat aduh jeung ieu tah ge haji pene nurutan sia lain guru aing tampilin ku aing sia ya kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling tah beres nah beres geus ieu dipenta itu tah yes menang sekitar 1 tahun atau kaduana dibikin deui tah cincin tah samping tah atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah teh mah nyoba doang satu ketika guru kula di Garut Masya Allah sering dia dongengkeun begitu ndek mapag nu baheula mah turis salat kan dina greg begitu salat toel kade duit aya di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana naon Halim di Halim engke mama dahar mama nginum pokokna mah asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkan ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian lalahar kabeh urang liwat deui sugan digerokeun henteu je pan ieu kunaon dengan antep liwat deui dehem malah mah jana tungkul urang geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang ngahutak mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere lamun urang suudzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suudzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti gas geus tereh geusan nyana ja aya keneh pan timbal tah urang liwat deui sugan we kunyana digerokeun pas urang di dinya tah liwat bungkus cenah jang engke masyaallah atuh mana kadang urang digerokeun tah aya sesana ieu lain kadenge ku ceuli bungkus jang engke lain mata sia guru pohara jasa dibungkus masyaallah satu hari satu malam teu dahar teu nginum kapanggila jeung santri abah di dieu moal bejakeun hirup keneh santrina nyana sarua mapag ieu kebeneran ieu sugih mangkani ieu insyaallah ieu berhasil dahar aing anu peuting kita datang hiji alhamdulillah aya naon ieu lapar jasa can dahar ieu sapoe-sapoting leuwih malam sugan maosa henteu geus kitu batu boga duit mah ieu beak cenah ya kali bejakeun aya jelebana ge aya hirup keneh masyaallah aya kos kitu wallahu alam bener wallahu teu tah nyana beak duitna ngan seperti eta lah tapi teu aya suudzon ka guru moal suudzon aing mah kajen gerak Allah hirup keneh aing ngan geus rada kesangan doang ya Allah dua poe dua peuting aing ieu disaga ku urang pan baheula mah turisnya teu tepat waktuna sapoe ke isuk deui ke isuk datang ka 3 poe ngan ka 2 poe kula balik ka dieu bebeja dek balik bebeja aya naon cenah balik henteu dek balik baheulana ulah loba omong lah cak teh tah eta dicoba seperti kitu coba lamun suudzon we suudzon tek ka guru selesai komo abah mah baheula beuh urang rek ngaji ya geus nongkrong geus meunang beureun setengah jam nyaun pada urang ngaji digerokeun da kada geus diuk ngobrol we henteu kumaha urang
sebab nyahuan ieu urang keur ngaji. Urang bebeja bae bandek naon ieu pan keur ngaji batal. Hesena tarekat. Beso amat eta ngaji kudu dibawa. Atuh nongtor mah ge kadang ieu ku nyana teh ieu ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji. Sia lain keur ngaji. Ji atuh teh santri tinggalkeun. Tajeun lah. Geus teu prekeun. Teu bisaeun tah kuari mah kos kararitu teh. Baheula dicobana model kos kitu tah. Waktu ngaji kita balik terus ngobrol sugan dekna henteu ngan ngobrol ngaler ngidul urang bebeja bae bah ieu si maksudna endek naon ieu sebab keur ngaji sok berarti urang geus batal beus sia tampiling going sia sok amat ngaji ilmu sia boh besi kitu hakikat mah henteu tenang we kalem urang saboda aja santri mah resepeun ieu peret ya atuh masalah Habib Rozak tadi prekeun ge sorangan ya. Tuh, hese dina toriko teh lain lalagan. Awas leumpang ka mana ya guru, nita ka mana ya? Eta lamun geus dihudangkeun jam 2, udang. Terus cai. Ya, tapi misah cuma di dinya betah. Urang kan kanyahoan, mangkaning tunduh. Kita dihareup tadi ditu. Ya aing soal tang naon isi. Kapan kanyawan nya namanya di kamar orang mah di dinya aing hayang sare deui besi dicarekan hari orang salat di geus asana ieu geus olab salat ieu ieu kumaha pernah terjadi sare deui datang kan sia gawe kan hes bae carekan pan urang tak eta hese tak kos kitu kuari teh neangan guru muridna anu sami'na wa atona kakarak diinjeban duit bagi siapa gede teh mama nek meuli mobil ya kan mama atuh kula ge nek meuli mobil sarua goblok sia mah seperti kos gitulah hese babari nah ieu deuk meraih urang teh makom di Allah teh nu teu dicoba nah jelema anu can datang kana ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina ilmu hakikat bacaan kitab sejuta kitab moal datang karu sebab teu praktek. Nu hese ge ieu praktekna tah aya sabaraha teh praktekna diskemakeun ku guru. Nah ieu mulai ieu naik ke 2, ke naik ke 3, ke naik ke 4 mulai. Tah endek ngayakinkeun bahwa Allah aya jeung Allah ngurusan supaya yakin. Urang kuari ngaji tauhid mas sadusi diaji masyaallah. Bahkan jeung haji-haji sanusina aya di dieu. Beh pohara jasa tijan geus ngomong tamang geus umul barohin diaji beh diaji tapi ketika aya hujan masih kena lumpat keneh bae ketika aya sesuatu masih kena ang-angan keneh bae di mana tauhidna ketika orang sorangan zarah teu meunang aya angin wah asana nu tadi paeh wah tauhid di mana tah badak dicoba aing ngazarahkeun awak teting ke kuburan sorangan teu kudu nggak nyoba awak mah teu kudu ka kuburan ulama teu kudu ka kuburan mah asa ka kuburan bae kajen teuing bongsina masalah ya ieu si engkoy koh lu udah ada di alam kubur ya kola iya je pan sasada sia aing sieun Zarah ahli toriko mah teu kudu ka wali, teu kudu ka ulama, teu kudu ka bapak, asal kuburan bae. Sebab zarahna ge nya nama zarah itibar. Mantak zarah teh kabagi-bagi. Zarah jang naekeun pangkatna zarah itibar. Geus ulah kaget lamun Gus Dur sok zarah ka Cina, sok zarah kan. Ya mah geus kitu abi belut pisan we. Ieu mah bae cenah. Kiai mah zarah teh ka kuburan Cina. Lain kawali zarah mah kawali orang mantep barokah barokah nah nu masih kena hayang barokah kene mantep zarah paun tuh kaditu tuh ka tanah gocap zarah mah kadinya engke kebal bisa paham tah mantap aneh di torikoh kene perjalanan geus ane ngomong geus hakikat sebab keur praktek. Nah iyalah walau qara al-fal innal kutub biasa la yablugil ruhaniyah. Ngabahas tentang ruh kumaha wallahu a'lam.